Mumpung nyase main HP ngarah teu bete gawe di sawah wae. Gawe teh jeung muning deui jeung bari kotor ku leutak deui. Kali-kali eksis di dunia maya kolot gaul gitu loh. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam. Kela sateanya asara ruas kieu perasaan teu nginjem motor teu nganyuk pinjol. Nah, hidup kolektor ka dieu nyasar kitu. Ari emang piraku poho deui ka dewek. Iya, Abah teh tatangan ubah heula. Nya, Abah. Ingat ayeuna mah celana rada gaya kieu keren. Siga preman pensiun Jadi aya peribahasa mang. Bisulna hulu bucat dina tarang. Maksudna Lain dulu, lain sekarang. Hade teh paribahasa teh. Tapi ngomong-ngomong dan Abah kan dia aya naonnya siga nu rek mere job ye. Lain mang. Uing teh rek kaondangan. Baru kaondangan. Nah, setelana kieu. Lain kitu mang. Tadi nanti itu kami rek touring. CS nelepon, titah jadi saksi ijab kabul. Aku teh bingung. Nya geus orang pada bingung ayeuna mah. Si mang lain mere solusi. Heureuk atuh bah dinya mah asup hate. Ayeuna mah kieu we nya. Kumaha? Setelah setelan touring, simpen heula di dieu. Pake we ieu baju mang tah. Pake we aya kameja keur. Nah, asa gancang-gancang teuing mang. Nah, ya ieu teh. Apa sih yang nggak bisa buat kamu? Udah pakai aja. Wah. Halus oge ya. Tah, mang ayeuna mah kieu nya. Ini tip ya. Tah. Oh, ieu kacamatana. Tah, cincinna. Jadi pakai heula nya. Sipnya. Siap. Langsung atunya. Ya, sok. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini ngasih saha sugan teh saha. Ka mana doh? Biasa. Ari pejabat mah gawena guda gidik sibuk loba orderan. Kayana pejabat pengangguran Jawa Barat meureun. Tiru potong loba gaya dul, kudu loba duit. Oh, emang sok nyindiran wae. Mang, pinjam HP lah. HP orang kuotaan euy. Loba bisnisan. Anggar mana emang aing geus nyam pinjem teh. Nya ieu tuh lah. Bari nitip we nya ieu aya barang batuan Mang ya. Mang kuat teh mau sakacai. Oh, nya. Siap nitip. Oke, siap Mang. Tenang, Mang. HP bisa pakai nelpon bisnisan ya. Bukan lah. Kacamata deh. Cocok sih gak mau dipakai kuring. Batu ali. Jaket deh. Pakai sugan cocok. Pakai Kemana sih sadul? Jeung barangna dibawa. Wah, bawa dipakai ngagaya ieu mah. Mang. Beres ya teh undangan Gana rek langsung touring we lah. Nah, barang-barang urang ka mana, Mang? Teh kieu bah, aya si Adul ka dieu. Ku saya teh ditipkeun. Sigana dibawa kabur mana dipakai ngagaya. Aing mah kumaha eta lamun dijual, Mang? Yang seorang tangan we lah. Ayeuna we, teh. Ayeuna ayo. Hayu atuh. Ya hayu atuh. Juga aya keneh kan jauh. Heeh.
Luhurnya. Kang, iraha minceng diajak main pakai motor. Lempang wae, capek tahu. Yeuh, bitis geus siga talus Bogor. Nya wayahna we ayeuna mah lempang heula. Mun isukan urang lumpat. Maksudna urang nganjuk motor. Demi mincreung akang rela lah. Nganjuk motor, ngahutang, kasiksa. Hayo we, jalir janji, ngabohong wae. Hayang irung manjangan ciga Pinocchio. Ti heula ngajak main ka kafe, asup ka warteg. Barijeng duitna ti mincreung. Dasar lalaki kere, tak bermodal si Akang mah. Wayahna we ayeuna mah saki ayana. Daek heung teu kudu. Ai dibohongan ku politisi daek, ai ka urang teu percaya. Der. Keur naon Eta saha? Anyar deui nya awewe. Neng. Tong daek kasih kuder. Kaboga, mending ka kuring tinggali keren kitu. Beuh. Agul ku payung butut ente madul. We ge apal menang nginjem. Tong kagodanya mincreung. Mending ka uing apa adanya. Teuing lieur uing mah, mending nu puguh we bisa diajak hirup senang. Tah, dengenkeun ku ente der. Mincreung bilihna ka kuring tuh, tinggali nu gaya kieu. HP 2 tah buktina. Kacamata keren. Motor apalagi. Tong daek neng, kasih kuder mah. Tong agul ku payung butut dul, besi kaduhung engkena. Sanu mama payung butut. Kurang keren kieu. Iya, buktina. Kuder. Ka mana mincreung? Tong kagoda ku si Adul Suradul tukang wadul. Aduh, sadol di tayangan ka mana ada dia. Ieu jaket dipake deh, lain titipan deh. Mana HP dibawa deh. Aduh. Motor saha deh. Nyampur atuh mang. Minjom atuh mun itu meunang. Daripada disimpan mending dimanfaatkeun mang. Tuh kan, agul ku payung butut. Hidup mah ulah gaya dul. Saayana we. Nya, Makeun. mohon. Den Abah hampura Ya, pisan wae, nya. Abah mah. Ya ku abi diuikeun ya Abahnya. Asal tong sakali-kali deui nya. Moal. Kita nama buka baju. Jaket. Kacamata. Iya dipake we lah ku Abah tuh nya. Jadi Ya, sekalian. Siap. Mincreung gerek balik ek milu ka Abah. Mincreung. Kelakuan zaman kiwari, aduh. Meni kuat kacida dirinya mah kami teh siga nu aduh anjing poe deui. Heeh tadi nama rek touring ieu teh. Ngan babaturan CS pisan ieu. Ditah langsung ka aduh anjing. Ari si emang naon tadi teh? Dan kapake. Wah. Halus oge ya. Aing ado ningali. Hayo we janji-janji ti heula ge. Erek eta